Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu di mana wae ayana tepang dangu deunya sareng aki di acara anu maneh yaitu dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania. Daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batina. Tekirang naon-naon tetap dijembarkan manahna digambilkan rizkina serta ditepihkan tina balai serta mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Urang ngeureuy deui raskin hancan anu kaduna dina jejer lalakonna ratas bagja ayeuna tos dugi bagian anu katujuh. Kumaha saterasna ieu lalakon urang Bandungan we sasarengan sakadap deui. Kangge anu nembean pisan manco, nembean pisan ngadangukeun, mangga ulah asa-asanya kantun di subscribe wae di toel palebet tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Mugi-mugi sadayana tetep aya dina ginanjar kawilujengan. Urang ngeureuy bari urang nyambungkeun silaturahmi sakantenan urang ngeureah seni dongeng Sunda. Supados tetep aya dongeng Sunda teh tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya kis Sunda. Urang ngamparkeun deui sama kawitanana parsamakna sor atuh cipanas cinteh panasna nya sareng aya kulub suukna. Mangga kaparayun sadayana prung Kulawarga Pak Haidardim ayam tentrem deui cara baheula. Rina atuh diaku malah kiwarima jadi gunung pananggehan kulawarga Rina teh. Jadi kabanggaan sabab karir dina pagaweanana terus nerekel naik, tapi katug jadi kepala Badan Pertanahan Nasional tingkat provinsi. Pak Haidar jeung Ambu Suti teu wani deui pikeun ngajodokeun Rina ka lalaki sejen. Urusan jodona kumaha Rina bae. Rek kasaha jeung urang mana kolot mah bakal doa nu penting Rina suka katut narima. Kocapkeun hiji poe. Masih isuk kakarak ge waktu haneut moyan harita teh. Panto-kanto Rina aya nu ngetrokan di luar. Rina gancang muka panto bari imut, tapi imutna ngadadak leungit. Sabab anu ngetrokan panto teh taya lian dua orang staf kementerian ti pusat anu ngurusan bidang pertanahan. Sanggeusna dariuk pok salah saurang staf kementerian teh nyarita. Burina mimiti enjing burina dinonaktifkeun tina jabatan Kepala Badan Pertanahan Provinsi. Ieu parentah teh langsung ti Pamenteri. Tah ieu serat resmina. Cek staf kementerian beri ngasongkeun surat karina. Bari dipinuhan ku rasa kaheran campur kareuwa surat teh diilo lalaunan. Kalepatan abdi kunaon dugi ka di nonaktifkeun ngadadak kieu Pak? Cek Rina panonna mancrong ka staf kementerian. Numutkeun data tanah negara anu saluas 80 hektar di pengker terminal Pakupatan parantos dituker guling sareng tanah sanes anu hargina teh teu pantes. Nyaeta ka perusahaan Arga Indah gaduhna Pasamad Saparaputra. Burina narima artos 200 juta eta teh artos suap. Cek nu saurang deui radak bari mureleng. Radak katus nyari tanah ge. Hatur nuhun kangge kateranganana Pak. Nah Bapak pikir abdi teh ngalakukeunana? Cek Rina bari neuteup ka staf nu hijina. Abdi teu gaduh hemutan kitu, tapi hasil tina panaluntikan
ngarah ka Ibu Rina anu janten tertuduh. Ayeuna kasus ieu teh tos ditangani ku KPK Provinsi Banten. Enjing tabuh salapan Burina kedah nepangan Ketua KPK Provinsi, margi anjeunna langsung anu nangani kasus Burina. Cek staf Kementerian Karina. Sumuhun Pak, walon Rina bari pasemana ngadadak alum. Kocapkeun isukna di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Provinsi Banten. Seorang lalaki gagah ngalengkah tina mobil dinasna, bajuna bodas make kameja satelan warna hideu. Dua orang ajudanana ngiringkeun ti tukang bari tina cangkengna ngadaраplok pistol. Kabeh staf jeung polisi nu jaga hareupeun kantor rengku hormat ka nu kakarak datang. Sabab nu karak datang teh taya lian ti Ketua KPK Provinsi Banten. Ketua KPK lempangna rada rusuh sabab isu karita manehna boga jadwal papanggih jeung Kepala BPN anu keur dinonaktifkeun ku sabab keuna kasus korupsi. Tapi kahareupeun ruang ketua, dua ajudan mah eureun tapi kadinya. Hari Ketua KPK mah terus asup ka rohangan dinasna. Barang asup ka rohangan dinas dina kursi tamu geus diuk saurang awewe. Anu taya lian Rina Nurdiani, Kepala BPN anu keuna ku kasus korupsi tuker guling tanah negara. Geus meunang setengah jam Rina nungguan di rohangan Ketua KPK teh. Ngadenge aya anu datang ti arah satukangeunana anu yakin pikeun Rina mah yen nu datang teh pastina Ketua KPK Provinsi Banten. Rina cangkat tina diukna tuluy ngalieu ka arah tukang. Barang breh teh nempo Ketua KPK anu karak datang. Jajantung Rina ngadadak ratuk tetunggulan. Dadana ngageber hatena tagiwur di rungrum ku rupa-rupa rasa. Ting seredet ting sarablak ting sariak tepuguh rasa keunenana. Ketua KPK gek diuk dina korsina, hareupeun kursi tamu anu tadi didiukan ku Rina. Netep antep ka Rina anu jadi tertuduh dina kasus anu keur ditangani ku dirina. Keketegan jantungna sarua kawas Rina tambah rosa. Kabayang deui sagalana ngolebat deui sagala kajadian anu geus karandapan sababaraha taun ka tukang. Lalaunan leungeunna muka map dibaca sakedeung tuluy pok nyarita. Ibu Rina Nurdiani, ieu nami asli anjeun. Asan cek Rina sorana berat kawas nunahan segala rasa anu ngabang baluhan hatena. Pak, sebat Pak. Nah di kantor anjeun disebut ku ngaran lalandihan atau ngaran keur budak. Cek Ketua KPK megat kalimah Rina. Horeng pamiarsa sadayana, horeng simana horeng. Anu jadi Ketua KPK Provinsi Banten teh taya lian sareng teu aya nu sanes. Nyaeta Agus Santana, calon salakina Rina Nurdiani anu gagal kawin ku sabab Rina kabur sawaktu dina peuting rek dirapalan. Agus terus mukaan map kasusna Rina. Cobit keterangan anjeun kumaha ngeunaan kasus ieu teh. Cek Agus Santana ka Rina bari netep seukeut panonna Rina anu cureuleuh. Rina nahan napas geuning Agus teh jauh beda jeung Agus anu baheula. Anu sakitu mika cintana ka dirina. Abdi anu tanggal waler Pak, margi abdi anu tanda tangan berkas tuker gulingna. Walon Rina lalaunan. Geus sabaraha lila? Tanya Agus deui. Tos 4 tahun lamina. Walon Rina deui, hate tambah tagiwur, beuki deg-degan, jajantungna tambah ratug tutunggulan.
baheula ge dimimitian ku suap. Nah anjeun teh resep kana suap teu bener. Urang ieu bagian dina sistem leres teu? Agus netep sinis karina rina gogodeg terus diuk deui. Pok ngawalon teu sapertos eta. Tapi Agus nempas cek kuring mah kawas kitu. Prok dua pasang panon antrep padu tetep. Sababaraha kedapan mah teu aya anu nyarita. Rina lalaunan ngeluk tungkul sabab baheula rumasa nyeun salah. Ninggalkeun Agus kulantaran alasan dunya. Nyaeta hayang jadi pagawe PNS kapangkatan nu kiwari keur aya dina tak-takna. Jung deui Rina nangtung terus nyarita lalaunan. Abdi wantun sumpah henteu ada masalah. Abdi tiasa ngajelaskeun. Anjeun teu perlu ngajelaskeun naon Ibu Rina Nurdiani. Sadaya dina berkas tos jelas. Agus nguniang hudang tuluy nyamperkeun ka hareupeun Rina. Ngeunaan dosa anu geus dipilampah ku anjeun. Anjeun bakal narima wawalasna. Tahanan jeung 7 tahun penjara sarta pinuh ku rasa kaduhu. Cek Agus bari tuluy ngaleos muru ka panto. Asan, dangukeun heula. Sababaraha waktu ka tukang. Pak. Agus megat kalimah deui, Pak. Manehna geus teu suka digeroan ku ngaran kameumeut sawaktu bobogohan baheula. Netep seukeut tuluy ngalengkah deui kaluar ti rohangan kantorna ninggalkeun Rina anu ngajanteng sorangan bari ngurutan tarangna. Agus ngangkat HP-na anu karasa ngageter si oreng nu nelpon teh Ojay sobat dalitna. Gus, ngeunaan gadis anu 5 tahun ka tukang teh. Kuring menang beja anjeun anu nyakal kasusna. Cek Agus kumaha? Salah teu manehna teh? Teu masalah pikeun kuring majai. Kuring ukur apal hiji hal. Hal ieu teh salah tapi kuring bisa ngalakukeunana. Lamun arah ka eta ngeunaan Rina Nurdiani aya hal dina perang jeung cinta. Cinta geus engeusan. Perang mah kakarak dimimitian. Cek Agus terus asup kana jero mobil. Supir nincak gas. Mobil ngabiur lumpat ninggalkeun palataran parkir kantor KPK. Rina anu ngudag keluar, ngudag ka Agus, teu kaburu nyusul. Manehna ukur bisa ngajanteng, neuteub mobilna Agus anu geus ngiles dina pengkolan. Kocapkeun di imahna Abah Asep Zakaria. Harita teh Ambuang sih jeung Mbah Asep keur sarapan kupat tahu di tepas imah. Sawaktu Mang Tedi datang beri mawa koran anyar poe harita. Enjing ceuk, Kang. Singgarumri raya sadayana sarapan anu raos. Cek Mang Tedi bari seuring ngagagak kawasan anu manggih ka bunga. Aya beja naon kitu ieu? Mani kawas nu manggih duit sakoper bae. Cek Mbah Asep tumanya ka di beteungna. Tinggal ya foto anu dinu koran ieu ceuk. Emangna saha aya kejadian naon tapi ka? Akang kudu maca nompo eta koran? Nya teh aya kejadian naon gitu ih sok nyieun penasaran. Tanya Mbah Asep jeung Ambuang sih bari jongjon ngahanca kana kupat tahuna maningali bangun nikmat naker. Budak awewe anu kabur tina kawinan teh ceuk Kang nu batal kawin jeung Agus. Nah kunaon kitu ieu? Ambuang sih jadi penasaran manehna cengkat neuteub ka adina.
bakal di penjara ceuk. Walon Mang Tedi bari nyerengeng. Di penjara? Emangnya kunaon, Ted? Bah Asep milu penasaran. Kena kasus korupsi, Kang. Kasus suap. Tembal Mang Tedi. Hah? Korupsi? Bah Asep tambah penasaran. Nya Kang, korupsi ngadahar duit sogokan sagede 200 juta. Tapi bisa jadi meureun aslina masa 200 miliar. Mun terus digali mah kasusna. Cek Mang Tedi deui bari pepata. Bah Asep ngajewang koran tuluy diilikan bari diilau. Carita sorangan bener Ted geuning aya Agus dina ieu kasus. Lares bah. Cing urang telepon ya. Keun, urang telepon ku Ambu. Ambu wangsi ngaluarkeun HP-na tuluy telepon ka Agus. Agus nuker aya di kantorna gancang angkat telepon tinu jadi indungna. Waalaikumsalam. Wilujeng sonten. Mohon Ambu. Aya naon Bu? Asep, aya beja cenah anu kalintang saena. Wartos naon Ambu? Eta putrina Bah Haidar Tening. Ayeuna bakal dipenjara mari korupsi artos suap 200 jutaan. Asep gembira kan? Cek Ambu wangsi. Tapi pasemon Agus teh kalakah alum. Ambu Agusna nuju damel heula. Ke di telepon baliknya pamitos beres pada melanana. Sumohon Sep sok atuh. Ambu wangsi tuluy nutup telepona. Agus ngahulang dina korsina. Kabayang deui kumaha kula wargana menang wiwirang ku alatan Rina anu kabur tina kawinan. Ambu wangsi jeung Bah Asep kungsi ngalaman di opnam sagala. Adina nu remen diledekan komo diri nama di kantor pajak jadi bahan guyonan. Tapi ka aya anu nawaran PSK sagala ka manehna teh. Kungsi harita pasaran Bah Asep, Mang Tedi, Katut Agus jeung Mang Sujai oge andian dina Rina teh di jalan. Sempat Mang Tedi hoghag jeung Mang Sujai, tapi ka Mang Sujai nerangkeun yen Rina teh kabur lain kulantaran matre tapi hayang jadi PNS, di mana 20 staf samodel Agus jadi bawahanana. Ngingat segala kejadian anu geus karandapan ku dirina oge kula wargana, kacece bagus nambah timbul karina. Anu tadina aya sesarasa kadeudeung anu masih seseleket dina hate. Ayeuna buyar kulantaran rasa dendam anu leuwih pohara. Dina kayan kitu kentreng-kentreng dihareupeun kantor Agus teh anu kuntang kentreng, barang diilikan ti arah jandela. Si oreng tukang kupat tahu oge aya ngider ka belah dinya. Atuh Agus teh gancang cengkat, tuluy muru kaluar pikeun jajan kupat tahu. Teu poho bari rek pangmeulikeun pikeun kidalang. Pohara pamiarsanya. The time of kupat tahu, waktosna urang ngahanca kupat tahu nya. Kumaha tuh lajengan ya carios enjing deui nya di waktos anu sami. Hatur nuhun pamirsa sadayana anu parantos satya manco satya ngabandungan oge satya ngarojong kana dongeng-dongeng aki sakitu heula panginten dongengna pamirsa. Atas bagja bagian anu katujuh cak urang teu heula dan leum sieum geus sampureun wangtun darian juang siang geus alaeun. Ayeuna mah urang maosan heula pairan tos lebat aya saha wae aya Mamah Puspa Rema Karawang. Alhamdulillah hadir ki punten HP-na nuju kirang sehat nembe tiasa manco. Mangga teu sawios satur nuhun. Kang Prabu Arjuna mantap ki, Kang Sumantri oge pogot mendeko kitu oge teteh Lina Imut siap manco. Teh Intan Ramadhani neraskeun hancan atas bagja sauna teteh Tami Palingha oge pogot ti palihan Ciamisna. Nu pogot ti palihan Tasik atuh sor bari ngopi sauna Kang Setia Budi. Kang Chandra Gege hadir sauna ki sumuhun. Teh Yulinda Belia oge hanupi sakiku sami-sami teteh. Kang Ade Soekarno ti Cicadas Bandung masih satia nyerangan aki hatur nuhun. Assalamualaikum Ki Asep Saipullah ti Cibiuntu hadir manco perungah mohon hatur nuhun.
Teh Lia Yuan dari Bawel oge hadir di Taiwan absen ras celisna oge wilujeng tepang dangu deui mancot rang Tasikmalaya hadir. Aya teh Stradelit Satya Satuhu Salamina oge teh Tini Martini sore yang manco tetap Satya Ki Hanupis dongengna. Aya Kang Badaria Kemuning Assalamualaikum wilujeng sonten kumaha Ki Damang Badaria Kemuning mancot ras satur nuhun. Kang Etobli oge ti Pasuruana mancot ras teh Sari Rosyati oge ti Dagona nya mancot ras. Kang Ade Goler Assalamualaikum. Aki nembe tiasa komen salam we kasadayana mancomania saurna sareng ka Aki nuhun Ki diaoskeun sami-sami. Atur nuhun oge ka Kang Ade Goler nya. Teh Tin Sophia ti Cirebon mancoki. Mugi akina sehat amin. Teh Ni Suhaini ti Batam hadir sareng mancot ras hujan ngarincik tos 4 dinten. Adangukeun dongeng Aki tambih ngopi lalawu goreng bolet sareng bakwan handap manipedo. Aduh tegepnya. Si Balaga Donatea hanapun Ciremai hadir teras satu nuhun. Satrasna mana Waalaikumsalam alhamdulillah terpancung ada dongeng ti Aki Prung hanupis dongeng sami-sami mah. Teh ti Herlina gatur nuhun dongengna Ki sami-sami teteh. Teh Rina ti palihan Oman wilujeng siang kaum dangu mancomania eta atuh kanu kupat tahu teh acan bosen Ki Oman hadir Wilson kasadayana. Sumuhun. Aya Kang Usen Ahmad di Sumedang mancot ras Kang Asep Suherman di Pegasina hadir manco di channel Mancomania naratas bagja tur nuhun Ki mugi Aki aya dina kawilujengan sinareng kawaluyan. Teteh Anita Parel nu satya calik nyarengan akinya dina jojodog buhuna sor kupatna sapiringnya anu lada. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula anu tiasa kapihatur sonten ieu nya. Aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hancang.